Anggapan Walanda hitu teh cenah kasehatan, lamun terap dianggapna teu sopan. Kocapkeun si Kabayan hayang ngabuktikeun eta perkara. Pok nyarita ka babaturanna kieu. Cenah ku urang Walanda mah ari hitu teh dipupuji dia alus, lamun terap dianggapna teu sopan. Ari kitu maneh rek kumaha? Ceuk babaturanana. Kuring rek ngabuktikeun bener henteuna eta omongan teh. Kabeneran di urang mah aya Walanda kontrak. Ceuk si Kabayan. Nya bae. Sorena si Kabayan ka tembong leumpang bebarengan jeung tuan Walanda kontrak. Tapi samemehna si Kabayan bebeklan heula keur pihituteun. Dahar oge ngahaja poe eta mah lain sangu. Tapi kakacangan sabangsa suuk jeung kacang polong. Lian ti eta oge ngahaja pamajikanana dititah pangulupkeun hui. Anu leuwih kawentar disebut kapsul malangbong atawa karbit walasari. Kocapkeun ti barang leumpang, si Kabayan geus dedegeng bae ngadedetkeun bujurna supaya hitut. Nya bae leh, kusabab geus disadiakeun ti anggalna, bujur si Kabayan disadar tarik pisan. Dut. Bagus. Tuan Walanda muji bari nepakan tak-tak si Kabayan. Atuh beuki kapuji we si Kabayan teh, bujurna beuki didedet-dedetkeun supaya hitut kerep kaluarna. Mau lagi? Ceuk si Kabayan nawaran. Bager ku kituna mah teu pedit ku hitut. Ceuk paribasana saha nu hayang pasti dibere. Saking ku bager-bagerna. Boleh. Tembal si tuan Walanda ngadeketan bujur si Kabayan. Dut. Bujur si Kabayan disada deui. Anjrit, bagus dan nyaring sekali suaranya, seperti suara petasan. Ceuk tuan Walanda kontrak bari kasima ngadenge sora hitut si Kabayan anu sakitu tarikna. Sabab di negara si tuan mah, lamun urang Walanda yang hitut biasana tara dikaluarkeun sakaligus. Tapi ngan ukur dikaluarkeun lalaunan saeutik-saeutik. Nyaho-nyaho ngahiliwir weh bau wadah runtah. Heuleut 10 meter, bujur si Kabayan disada deui tarik pisan. Meureun ari mineng-mineng teuing mah, beuleun tuan Walanda oge bagus lamun sakali da ari mineng mah mulek weh nu aya. Sabot bujur si Kabayan disada kaopat kalina, ku si tuan Walanda dijejak satarik-tarikna bari nyentak bari nutupan irungna. Jorok modal. Disaprak harita, si Kabayan teh kapokeun tara daekeun deui hitut di mana wae. Komo dihareupeun urang Walanda mah, mun sakalieun hayang hitut sok ditahan sakuat tanaga.